Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Alil. Sareng abdi Dapa. Abdi jeung rerencangan abdi bade macakeun naskah panata acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sareng ibu-ibu, hadirin sadayana, hormateun simkuring langkung ti payun mangga sami-sami urang nyanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Dahina dina danget ieu urang sadayana tiasa ngempel ngariung di ieu patempatan. Salawat sarta salam mugia didugikeun ka junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, ka sahabatna, sareng ka jalmi-jalmi anu tamut ka mangtena. Salajengna simkuring ngaturkeun nuhunkeun ka Bapa sareng Ibu kali hadirin sadayana nu parantos kersa perumpakeun sumping kana ieu acara nyaeta acara reuni SMP. Mugi ieu acara teh dina ridho sareng kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sumangga ieu acara dibuka sasarengan ku maoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dupi runtuyan acara dina ieu acara reuni SMP teh nyaeta nu kahiji bubuka, nu kadua maos ayat suci Al-Qur'an, nu katilu laporan pupuhu panata calanggara, nu kaopat ngawihkeun Indonesia Raya, nu kalima biantara nyaeta urut pupuhu OSIS sareng urut pupuhu wawakil kelas 8, nu kagenep pintonan kasenian, nu katujuh pamungkas atau doa. Sumangga ayeuna urang teraskeun kana alaran salanjengna maos ayat suci Al-Qur'an anu bade didugikeun ku Dapa Ibrahim. Rengse maca Al-Qur'an. Sumangga ayeuna urang lanjutkeun kana acara katilu nyaeta laporan ti pupuh calagro anu bade didugikeun ku Dapa Ibrahim. Rengse laporan pupuh urang teraskeun ku acara salanjengna ngawih Indonesia Raya. Rengse mung ngawih. Mangga ayeuna urang dincak kana acara salanjengna nyaeta biantara-biantaraan bode didugikeun ku Dapa Ibrahim. Rengse biantara mangga ayeuna urang lanjutkeun kana acara selanjutnya nyaeta pintonan kesehatan. Eta acara teh bade dijejerkeun ku Dapa Ibrahim. Rengse sakola acara ditutup ku doa. Para wargina saya sadayana alhamdulillah sadayana roruntayan acara parantos katurkeun nuhun kalawar lulusna bahasa. Sumangga urang pungkas bae ieu acara ku sami-sami ngucapkeun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.